Bismillahirrahmanirrahim. Nu mantak aya hiji jelema diangkat jadi waliullah cuma napakuran hiji hadis Kangjeng Nabi. Cak Kangjeng Nabi wa qurratu aini fis salat. Kaula mah dina salat teh ieu teh tenang jasa, batin kula indah jasa. Aya hiji jelema neangan qurratu aini fis salat, hayang akur jeung Kangjeng Nabi. Ketika salat teh hayang indah, hayang nikmat kos Kangjeng Nabi. Kusak-kusuk neangan. Batur mah neangan wa qurratu aini fis salat, datang ka ninggalkeun lembur, datang ka poho sagala rupa. Batur mah hayang ninggalkeun resep dunia teh neangan carana kumaha. Urang mah kuari boga ilmu teh hayang supaya neangan dunia. Tibalik moal mangpaat ka jeung kukumage. Nu mantak kiai keur ngeunah-ngeunah boga santri, kiai keur ngeunah-ngeunah ngajar ngaji, asup bae ka Golkar, hancur naon pandangan batina nu tatadina ka Allah sanajan teu 100% kuari mah belok ka dunia. Je, sak Allah atuh aing teu percaya ka sia, hancur dinonaktifkan. Beres geus. Kos gitulah urusan batin, mengenal ke Allah. Nu mantak ilmu nu paling bagus, makin mengenal ke Allah, makin deket ke Allah. Makin mengenal ke Allah, makin deket ke Allah. Kasimpulanna mah makin boga ilmu, makin deket ke Allah. Nah, eta lah ilmu nu paling bagus. Ilmu nu paling jore sehingga urang boga ilmu makin jauh ke Allah. Tanda makin jauh ke Allah, makin cinta dunia. Ulah hese-hese, ukurlah diri urang antara urang jeung dunia. Tadi surat guys. Kemudian urusan dunia. Lamun urang encan kenal ka Gusti Allah, pasti urang mengejar dunia nu hina. Ketika urang geus wau ka Gusti Allah, dunia dianggap mainan ku urang. Hirup urang dianggap mainan ku urang teh. Hiji nu teu dianggap mah ma'rifatullah wa rasuli. Ma'rifat ka Gusti Allah jeung ka Rasulullah eta intina hirup di dunia. Nu mantak jelema disebutkan teu paeh ratusan tahun ribuan tahun, jelema nama modar makrifatna nu teu paeh. Nyanana geus paeh dikubur, makrifat mah teu paeh. Kanyahoan teu paehna dina Al-Qur'an geus dijelaskeun. Da jelema anu syuhada mah teu pararaeh, jelema anu makrifat ka Allah mah teu paeh. Hartina ibadah terus di jero kuburanna, urang dibere kaberenehan neuleuh jero kuburan eta. Nah eta teh keur zikir bae, salat bae di jero kuburan. Jadi tepae ratusan tahun, ribuan tahun. Secara pandangan mata kasat mah maot jana paeh nyana, hakikat mah teu paeh. Makrifat ka Allah moal paeh. Dunia ditinggalkeun makrifat ka bawa ka jero kuburan. Eta geus dikitu-kitu ge tak teu daek neangan, urang mah tetep bae neanganna bandeui. Kenalkeun ka Gusti Allah. Geus kenal urang paham, geus paham urang kuari neuleuh indahna Gusti Allah. Tadi teh direnung hiji bae heulanan. Urang teu kudu loba nu mantak waliullah mah saayat doang. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sanyana Gusti Allah mah teu samar ka Gusti Allah mah la yakhfa 'alaihi syai'un naon bae. Tidu gede datang ka nu leutik ngaranna syai'un fil ardi wala fis sama'. Langit jeung nu ngeusianana, bumi jeung nu ngeusianana. Boro-boro nanaon ieu di jero bumi di sapatala kanyahoan ku Gusti Allah yakhfa 'alaihi syai'un. Di luhur langit la yakhfa 'alaihi syai'un. Ieu dunia kabeh teu samar ka Gusti Allah, lah akhirat ge teu samar. Nu matak waliullah mah teu sieun deuk paeh. Naon sebabna? Anu pangeran anu ngahirupkeun eta aing geus paeh di jero kuburanna eta, sedengkeun aing geus wauh kuari di dunia, di luhur bumi geus wauh jeung Gusti Allah. Atuh di jero kuburan ge pangeran eta keneh. Matak malaikatnya dicarekan ku wali mah. Jaga wau jasa jaga Gusti Allah. Keur di dunia geus wau. Geus wau tanda wauna rahasianya ta mah bahwa nyana geus wau jeung Allah perasaannya dan lain sebagainya bahwa dirina diangkat jadi wali teh panyahoeun dirina ku perasaanana. Geus ketika manehanana asup ka jero kuburan aya malaikat munkar nakir nanya, "Man rabuka?" Moe enak aya. Man kalimah naon man? Man kalimah naon pan atuh malaikat mah teu masantren. Atuh teu nyaun nya ditanya man kalimah naon. Atuh mantak urang coba-coba engke di jero kuburan. Begitu. Man rabuka. Malaikat man kalimah naon? Genjreng sia ku aing. Man kalimah naon kos geus wau bae jeung Allah sia. Nyaun malaikat ge geterana lain deui. Tipuan ieu mah ieu ka jeung kumaha ge. Nah, ukur diri urang ketika datang. Nah, urang lamun aya nu SMS khusus jasa. SMS ting 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 ting. Aduh.
mun keur ngobrol ge jeung kula puntennya Kiai anu SMS tangkorak sia. Mun kukula sok ditinggalkeun ka jero, geus hakan ku sia SMS aing kebal kaluar deui ujianana sia. Muliaan SMS jeung aing teu hayang sia keur dihareupeun aing sia nga-SMS ka ditu. Kus-kusanna kutang kiting, Kiai ka mananya? Nyaho aing di jero kamar. Teu hayang aing. Kudu nama ulah wae dijawab jeung aing heula sia, sebab aing loba pagawean. Henteu nya nama. Hapurannya ge SMS heula. Los. Tinggalkeun dahar heula aing teh. Ngobrol heula jeung pamajikan tuh mending ngobrol jeung pamajikan indah. Yo, nyele senyumna geus mantep atuh. Ya. Tinggalnya we nanya ka santri, Kiai ka mananya? Cek santri dukanya. Bukan siang SMS heula. Teu hayang aing. Di pelajaran tah eta kakara kos itu ieu SMS mah husu amat kok jeung Allah teu husu. Berarti urang can aya nanaonan. Ukur tah diri urang. Mun bahasa Tuan Syekh Abdul Karim mah kam. Geus sabaraha kali maneh ditegor ku tegoran dunia, geus sabaraha kali maneh ditegor ku tegoran akhirat. Kam. Sabaraha kali maneh disuratan ku babaturan maneh sehingga maneh non kitu boga surat maneh eureun heula mun keur lempang yamsi payadal non tamsi patata dilu lempang maneh kemudian maneh mengkol maneh watak udu diuk watak sauhusu maneh mata surat cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Tapi ketika zikir, ketika maca Quran, ketika maca kitab kok teu aya husu amat sih, berarti jauh keneh diri urang jeung Gusti Allah. Lamun geus teu nganggap ka urusan kos itu, nganggap ka Gusti Allah. Mun keur zikir nikmat, ta eta zikir nikmat teh hese. Moal bae urang zikir nikmat teh moal, lamun masih keneh loba dunia. Urang bisa zikir ngeunah teh ngaleungitkeun dunia. Tah, ketika ngaleungitkeun dunia na hese, carana bae eta. Nah, mantak aya bae napas tarik. Ilah illallah. Napas eta kan jadi konsen. Ilah illallah. Dunia leungit ku napas eta bae ya. Ilah illallah. Terus la ilaha illallah. Napas kurang. Ilah illallah. Aya manaan di jero lamak sudah bihakin. La ilah. Eueuh sorangan dunia. Lantaran napas urang konsen ka napas tadina. Tah, lamun guguru mah orang kos kitu. Guguru bedul. La ilaha illallah. La. Tah, geus ka ditu lang ke aya sing sireumeun bakalna neng ceuli sing sireumeun ceuli. Sing sireumeun teh sakujur awak lain suku bae. Buat urang mah sing sireumeun teh suku doang. Tuh ieu mah moal ayang ke lamun geus husu, moal husu. Mun urang geus husu kitu, ieu moal sing sireumeun moal. Moal aya pegel moal bae geus kajen ku kumaha sebab urang keur dilindungi ku Gusti Allah. Kajen urang gering, kajen urang osok pegel moal pegel. Eta pegel teh husu. Lamun geus husu neng la ilaha illallah. Engke sing sireumeun, ceuli sing sireumeun, irung sing sireumeun mata. Engke ka dieu pusatna sing sireumeun. Ner. Geus moal bisa goyang ka zikirna ge. Cicing bakalna. Cicing, geus poho. Waduh, asa di alam mana ieu teu. Geus susu teu kadeuleun teu kadeuleun. Neng da. Kakarak deui poho geus tah. Poho urang berjam-jam. Urang ngomong, oh ingat jangan kebal ieu zikir teh. Tak kos kitulah. Mulai urang kulantaran zikir diberengeunah, rindu urang ka zikir teh. Urang nu mantak teu rindu ka zikir teu diberengeunah kan ku Gusti Allah, naon nu pake karindu atuh. Mantak hayang geura peuting dia lantaran panganten anyar kan. Hayang geura peuting lah, teu kudu peuting bae, beurang hajar habak. Jaga rindu lantaran kayak kaditu lah atuh teu kudu peuting bae zikir teh lantaran ngarasakeun rindu tah kok Allah mere ngeunah atuh teu kudu tengah poe ereng-erengan tutup lawang naon zikir ngeunah kos kitulah carita ibadah lamun geus ngamimitian surbi lamun geus ngamimitian sakar geus hese nyaritakeunana neuli jelema teh hina, neuli dunia teh hina. Pasti jasa ieu mah, geus pasti bae. Lantaran keur sakar ka Gusti Allah. Tak engke keur sakar ka Gusti Allah, eta teh fana ngaranna hirup di dunia teresep dunia, hirup babarengan jeung jelema tapi teresep neuli jelema. Atuh berarti kan berbeda. Dah ku lantaran berbeda eta lah ieu manehna disebut fana sakar mabok.
aya anungan sadetik anu sajam aya anu sapoe anu saminggu terserah Gusti Allah tama lantaran eta mah rahasia Allah engke ka ditu da sahu nu mentak ka dieuna tasumma syurbu summa sakaru sumal maqam wa huwa sahwu ieu mah sabenerna mah lain ngaji maca ieu mah kudu ngaji praktek disebutna ngaji diri memeh ngaji diri orang nonton heula melalui pembacaan geus teu kaudag urang sakadar carita we ngan aya kieu engke resepna kana caritaan siddiqun ahli Allah aulia eta geus aya tetesan wali di awak. Jadi urang teh kasupkeun kana wali. Waduh. Wah, mantak di akhir zaman mah aya wali ngeridit. Ya Allah karim. Wa adna nasib at-tasdiq wa taslim. Panghandapna bagian kewalian ngabenerkeun ka perjalanan wali jeung kawalina oge pasrah terhadap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadiyah mah mau nyaritakeun wali ngejebian ka urang. Giliran bae kadesek-desek aya cek dina wali jaya dina Al-Qur'an lagi. Coba pangnyontoankeun itu Pak Amin Rais. Jadi Amin Rais teh wali. Jadi teu nyahoeun ka ukuran-ukuran wali-wali Allah. Hese jeung Muhammadiyah rada babarian keneh jeung kitu bangsa Syiah nya nama kawali tu pohar di sisi eta di sisi lain berat di Syiah. Jadi urang teh ayeuna menyikapi golongan-golongan Islam nuku Kangjeng Nabi dicaritakeun bakal sataftariku ummati bakal peberencai umat kaula masing-masing ke datang ke 73 golongan kabeh kajatakeun ahli sunnah wal jamaah nu aslina nu mana atuh ya Rasulullah nu asli mah nu ma ana aleh nu akur jeung kula bae diakurkeun ku urang mantap maka silsilah besi teu akur jeung perjalanan silsilah nage engke dimusyawarahkeun besi aya silsilah gadungan besi ngaku atawa ngadenge doang nah ieu ke bakal kanyahoan tina hasil daripada pagaweanana hasilna norekat bah ternyata horenganan haju kebeuli mercy ih norekat sih jadi kos kitu hasil norekat teh haju nyandung opat mantep. Jadi hasil norekat teh ieu teh mengarah kana duniawi. Salah. Mantap ari ilmu nama dideuleu ilmu ti Tasikmalaya Bah Anom akur, ilmu ti Banten akur, ti Jawa Timur akur. Nu teu akur teh cara meratekeunana, ti mimiti cara merekna anu sambarangan. Mentak begitu norekat teh jadi teu wauh jeung dulur barang norekat teu wauh jeung jelema barang norekat teh ego leuwih tinggi oh berarti ti mana ngamimitian deui norekat justru norekat mah ulah kajahoan ku batur hatta pamajikan ge ulah nyaho urang norekat teu nyahoeun pamajikan urang teh kana pagawean ibadah urang cukup ibadahna ka Gusti Allah nu nganyahokeun Allah titik geus bae sakitu geus di mata pamajikan urang bangun biasa bae gitu buset wayah noel wayah ngagelang teh giliran nu kos kituna mantep tah giliran anu urang pamajikan geus sare anak geus sare leket teh urang ulah gandeng ulah kanyahoan urang ibadah sorangan
mun sakamar teh mah jeung pemajikan nyahoan urang ulah geuna ka nyahoan ieu mah bebeja ka pemajikan neng kakak norekat neng entak sing hade nya neng nya kakak ulah diganggu emang sanu ngaganggu ieu mah ulah ngaganggu ka kakak paling kakak nu ngaganggu ka neng aduh ieu norekat teh kos kitu ya Allah ya Rabb jadi umumku naju nyanana mere selembaran saha nu neuk ijazah tarekat je kos surat undang bae disebar-sebar ieu mah ilmuna ruhani geus teu kudu make tulisan-tulisan ijazah tarekat mah urusanna ruhani dari hati ke hati kitu atuh jadi engkena teh sejuk nikmat titah bener tanpa peduli ke makhluk jeung ka dunia ka Allah bae ngan moal bisa mun teu cara bersyariat lah pake ku urang syariatna dieusian ku thariqah menuju hakikat geus ngeunaheun kapanggih jeung budak akur kapanggih jeung nini-nini akur jeung aki-aki akur jeung nu sugih akur jeung nu susah akur jeung rangda akur eta mah akur bae bangunna jeung rangda mah terus jadi urang teh biasa bae mun bisa mun teu bisa ngasingkeun diri asa teu bisa hate teh ngolembar ku kitu mah mulai urang kholwah jadi kholwah teh kulantaran teu bisa hihijian jeung jelema satungtung bisa masalah mah enggak bae ternyata teu bisa hampir 90% ahli thariqah ngabejan moal bisa ngahiji jeung jelema urang pisah tina jelema oh kholwah tuh kholwah. Nah, ieu perjalanan ibadah menuju ridho Allah ngan ieu perjalanan khusus. Saha jelema na ieu nu kuateun kos kieu. Cek teori mah asa hese. Tapi pan ieu mah urusanna panggupai Gusti Allah. Ka dieu yap cak Gusti Allah, batur mah teu bisaeun nya mah kok bisa. Batur mah teu kuateun kok nya mah kuat. Ih atuh panu Allah digulak-gilekeunna ku Allah. Batur mah sare nya mah kerek. Ya tuh masalah. Batur rumah dahar sapiringnya nama 2 piring. Khawarikul adat eta. Akur jeung kebobule eta. Tah dibedakeun urang ku Gusti Allah. Kumaha ngamimitianana ieu? Anu kamari dicaritakeun ku urang teh nomor kahiji mengenal heula. Sanggeusna mengenal kemudian urang teh nyicipan. Sanggeusnya nyicipan karasa ngeunak surbi nginum lek mun cara nginum geus nginum kaseubehan sakar mabok geus sakar kakarak makom sohu ngaranna mun ibadah mun dina minuman kos kitu urang neuleuh heula minuman urang keur dahaga wih ieu minuman beuh bangun amis amat dideuleuh ku urang urang dahaga minumanana nya kadeuleuh amis nya tiis kadeuleuhna haju cuaca panas aduh Masya Allah ngena amat cobaan asaan kurang seripit ih nya tiisnya amis teruskeun lak ululu turab hayang kene nginum deui hayang kene nginum deui bungkiang sakar ngaranna ngarasakeun seubeuna nginum makom ngaranna makom teteh cager geus dahaga geus henteu tiis karasana ka awak eta carita minuman ku ari ibadah ka Gusti Allah dimimitian urang ku mengenal Allah heula ti wujud kidambako terus ku urang ditafakuran mengenal melalui tafakur pan urang teh mengenal Allah teh melalui syariat heula can kaharti cenah kiai mengenal Allah melalui syariat ngaji heula sanggeus ngaji cobaan ku ari ceng kulan sia geus ngaji geus nyaho kana haram jeung halal insyaallah syariat tah wau berarti sia ka Allah wau melalui syariat coba nek dicoba ku aing sia coba inon ye ih tambah bir sagana ayo coba inum geus sia imbung kunaon sia nu mantak embung haram wauheun ka Allah melalui syariat haram na minuman wau tak ka Allah melalui syariat ngaranna embung nya nama haram
dibere kurang awewe orang Lampung Putih. Waduh, masya Allah Haji bubuka di harapan. Iya, susu nama neng trut ya gitu. Apa mereka deleng? Sep, pelan. Coba cah, nyanang istri daun jasa kasih ya hayangnya. Nu mantak ridho lain hehehe. Nyana teh ya irang da ditinggalkeun ku salakina geus 2 tahun. Jadi nyana hayang disodakohan duit teu butuh hayang sodako eta. Jadi ujang lamun daek nyarean nyana menang ganjaran lantaran sodako. Ih ke heula kon sodako kiamat kabalinger ieu mah. Sodako kos ieu nyana geus hayangeun jasa ieu. Jadi geus acep teh sodako kadinya nyana mah duit teu butuh bogaeun, mobil mah teu butuh bogaeun nyana mah. Segala rupa teu butuh dahareun nyana mah butuh ge eta. Imbung cek nyana. Kunaon emang? Itu haram zina mah wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wauh ka Allah melalui syariat. Dur salat zuhur, gegeran bae nyana neangan samping. Sajadah dan deuk mana sia? Salat. Emi. Deuk naon tuh? Kadenge surah azan. Wauh berarti ka Allah syariat. Ketika dak si hayang motor, hayang. Boga duit, henteu. Ieu motor ieu. Teu boga duit, kredit ku sia. DP-na sabaraha? 3 juta, ngan bogana 1 juta. Geus, bogana mah bayarkeun 2 juta ge sia nginjem ka aing. Blon teh coba. Jadi 2, kredit motor hiji, kredit mayar hiji, tah nu 2 juta na. Jadi 2. Da sia, geus teh teu naon, teu pati wauh tah ka Allah tah. Dina bab kredit jana can wauheun ka Allah. Syariatna can anggeus moal jadi wali. Syariatna ge can anggeus teh. Encan anggeus kulo kordin jaronapan pawaribat eta teh can kapake ku manehanana. Sia boga duit henteu, aju deuk usaha teu boga duit, daek sia nginjem, daek diinjeman mah. Ai mah nu nginjeman, ye di aing aya ceki Umar teh ngan kieu. Di mana-mana sia nginjem 1 juta, ke di mana-mana sabulan kudu mayarna 1.100.000 daek sia. Gagah saha masalah, can wauheun ka Allah. Can wauheun ka Allah, can make kana kulo kodin jaronapan tah eta teh wauh ka Allah melalui syariat. Dina ieu mah wauh, dina ieu henteu, dina ieu wauh, dina ieu henteu. Eta kos kitu aclean kos kitu moal bisa jadi wali moal. Jadi solihin ge moal bisa kecuali diganti ngaran Muhammad Solihin. Teu bisa. Tah. Mulai kuari ngenal ka Gusti Allah. Sok aya jalur khusus dilatih lantaran Maradona ge hebat main bola na lantaran dilatih. Mike Tyson teh hebat tinjuanana aya pelatihna. Aya pelatihna teh dan lain-lain sebagainya. Urang ge ibadah make jalur khusus dilatih. Carana kumaha hudangna, hudang silana, leungeunna, zikirna. Saenggeus teh mengenal wujud kidam bako. Oh, dicaritakeun makomna ieu nya aya 7 ieu makom teh pos ngaranna. Aya 9 gitu makom teh. Aya 9. Sok mulayan. Jasa etik sabenerna mah ulah aya di jero hate dunia, ulah aya di jero hate makhluk, ulah aya di jero hate nafsu, ulah aya di jero hate setan. Jadi hiji be Allah tah deuk ngaleungitkeun eta perjalananna melalui suluk ngaranna. Oh, carana hiji zikir, kedua tafakur, nomor katilu khidmah, zikir urang ka Gusti Allah, kemudian tafakur ka Gusti Allah. Jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana keagungan ti mimiti keagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allah. Bersilsilah urang teh jeung khidmat ka guru kumaha cak guru, ulah-ulah keur bener keur salah ge lakonan bae. Sebab ieu guru teh neuk ngaluluhkeun nafsu urang. Teu beunang ditentang guru tarekat mah kajen teuing salah. Tapi lamun urang teu norekat salah ulah. Tapi lamun urang norekat, urangna norekat ka manehanana tah. Haju salah urang diinstruksikeun kudu terus bae. Kajen teuing salah. Sebab teu dimaksud etana, nu dimaksud ieu nafsuna neuk dileungitkeun. Geus teh rahasia guru teh mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang. Teu meunang dituturkeun nyana bae teh mah rahasia jeung guru. Batur nuturkeun ulah. Urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak tahajud siap. Urang nuturkeun guru diajak
puasa siap jasa balikan deui ku ari urang diajak ku guru dititah dahar bareng jeung nyana usah leuwih ti siap tah mah leuwih ti siap diajak zarah siap jasa siap tah mah kos kitu mah ku ari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh demi kaunggulan kitu pangkat siap keneh nah ku ari cak guru teh kieu tuturkeun aing ayo pas waktu sholat waktu zuhur teh sholat guru asar teh sholat bingung murid kumanya ieu nya guru geus teh sholat ulah loba omong sia segala mikiran sholat segala naon tuturkeun aing ieu si aing nuturkeun bener apa teh ulah loba omong sia bener tah teu aing tuturkeun maghrib dia teh sholat asar ge teh urang nu biasa sholat titah nuturkeun guru teh sholat teu kuat urang dipisahan bae can kuat urang jeung guru can kuat memang kos kitu perjalanan kawalian mainnya cenah aya nu teu salat lain maksud teu salat dek datang ka mana ieu luluhna geus kos kitu bae teh urusan tarekat aneh bae geus aju dituturkeun ku batur atuh ulah tah urusan nyana jeung guru hese nu mantak saha nu bisa dia hese nuturkeun guru mah kos kararitu teh nu tak ulah nuturkeun lamun teu dititah eta mah kan dititah kuari nuturkeun bae cek guru ulah nuturkeun aing masih bae henteu kula mah dek nuturkeun bae ulah siapa bae heula aing tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae kuari mah teu dititah dek nuturkeun bae atuh ulah nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae nalika ngojay jakula ge bisa ieu nuturkeun cek ulah bisa naik ka gunung bisa ka leuweung bisa ya ngojay bisa pelbah ka seuneu ayo sia aing tuturkeun bae mah guruna ka seuneu tuturkeun aing tuturkeun geus sia titah ulah ge terus bae lah terus bae ge tuturkeun bulu tutung tah eta teu meunang tah ketika ulah cak guru atuh ulah bae ketika nuturkeun kajen teuing salah teu dimaksud salahna guru teh endek ngopenan nafsuna endek ngopenan lelembutan-lelembutanana supaya urang bisa ngobrol jeung Gusti Allah. Urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu, pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detik-detikna. Cek Gusti Allah lempang, cek Gusti Allah salat, takbir. Sing ada teh pikiran, ulah ka ditu sia teh keur dibimbing ku aing, cek Gusti Allah. Eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing. Lurak-lirik sia mah keur dibimbing ku aing. Aya nu liwat ulah sok neuleuh bujur, nah sekarang ngagitekna di deuleu. Keur salat sih mah neuleuh ngagitek. Waduh. Cak pikiran orang kos inul bae batal sia geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul dibimbing urang teh titah kos kitu tah moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung khidmat ka guru moal bae kajen kumaha ge tah eta teh keur carita metode ari anu dicokot mah ku Gusti Allah langsung ditarik ku Gusti Allah nah murad ngaranna henteu ngaji deui henteu suluk deui ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleu ku urang hajunyanana ge ibadahna pohara jasa dimurod da mah kos Ki Fudel bin Iyad atau dimurod ti leuleutikna keneh atuh dimurod teh urusan Allah teh mah ku Allah nek dimurod kos nabi atau ti leuleutik keneh dibimbing masum ieu ge dek dimurod ku Gusti jadi aya nu dimurod aya murid melalui suluk ngaji heula sanggeus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa sebab teu boga silsilah meunang ti sahanya praktekna ka murid kudu kieu teu bisaeun tah mah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif ba ta sa jim kakarak ulah kitu kieu ulah kitu kieu engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae mantak aya murid ngelehkeun guru dina toriko ge sarua aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nu jabat aya ieu mah pangkatna kok jadi muhtar mah pan wali muhtar mah ngan 3 saumur hidup dunia ngan 3 pae hiji tambahan aya imamani ngan 2 aya autad dengan 4 Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad kutub dina autad tah eta teh ngelehkeun guruna Tuan Syabdul Qadir tuh ngelehkeun guruna sarua bae tah
naik bahkan guru nage ceritakan bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana. Tah eta tergantung dah. Nah ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar, dibimbing. Nah kabelah itu udah cerdas lempang sorangan. Ka timana ngamimitianana, nah ieu nu dicaritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah, parabotna geus aya ilmuna, kuari urang berangkat ninggalkeun dunia jeung makhluk menuju usul ilallah ku cara zikir jeung tafakur hidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturan anak berangkatlah. Nah terus di dieu wa yuqalu al ahwalu mawahibu diucapkeun ari ahwal mah pamere wal maqamatu bakasib ai maqamat makom eta adalah diusaha wa kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha ka'annaha nataijuha ngasabna kana makom eta adalah diheulaan ku ahwal ka'annaha nataijuha seakan-akan natijah daripada awal eta adalah makom wa qaulul ahwal mawahib yakni ba'da taharuk fi jalbiha qaskuma ka khalqil awaid batur tipe ting sare ieu mah hudang kharqul adat ngaranna. Kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu eta ngaranna kharqul adat. Batur manginum nya mah henteu. Batur beuh nu ngarokok ieu ngarokok kharqul adat ngaranna. Batur teu ngopi nya ngopi kharqul adat eta. Kabawa ku juri ge eta nopo sudah. Batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya nama nundutan kharqul adat sarua bae eta ge. Kabawa ku setan eta. Tak ikut kharqul adat ya. Jadi adat-adat kebiasaan manusia, kebiasaan makhluk ditinggalkan kurang. Eta teh hese kumaha ngamimitiana. Nah, lamun urang eueuh guruan hese. Mantak makelah guru cing coba kumaha kieu lah. Ya guru beat ngaranna. Kuari hiji awas jauhan kabair. Mangga. Nyaho sia ka kabair nyaho besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis heula kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya na kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina fikih mah pan ieu mah thariqah. Kabair teh ditambah ai urang eueuh guruan mah hese tapi lamun aya guruan jadinya ho singade ieu kabairnya ieu nya singade tah ieu sia kudu dijauhan ieu kabair teh dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok zina maling judi maehan eta kabair anu geus jelas dah kos kararitu korenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh pandek usul ka Allah beres. Nah ieu nu sogoirna ieu nu sogoirna leuwih loba sogoir geus tinggalkeun ku sia nu kabair tinggalkeun nu sogoir urang nuturkeun eta bakal khariqun lil adat naon sababna sebab beda jeung kita pikir ku eta bae ge geus beda urang bakalna geus beda bakalna tah ku eta bae ge heulana encan nae ka ditu lantaran naon lantaran puguh jalurna. Batur mah nyebutkeun kabair teh nu tadi teh ya ieu mah macem-macem kabair sogoir teh macem-macem geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang padahal urang teh can sakumaha kakarak ge datang ka sogoir jeung kabair jeung sogoir lantaran make doktrin kabair jeung sogoirna tas sakieu kabair tas sakieu sogoir ku ngalaksanakeun eta bage urang geus kadeuleum beda ge bakalna jeung batur geus bakal beda dahar mah dahar bae tapi daharna ukuranana ukuran jang salat bae mun urang ngalaksanakeun berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa dina ilmu tarekat mah leuwih ti kabutuhan dosa terus kabelah dina waro batu dakikul waro anjeun kudu nganya-nya kana apik sok timbulkeun di diri maneh apik awas mimiti dahareun kudu apik inumeun kudu apik awas
awas kudu apik cak guru dina kitabna dibere kaapikan orang teh iya awas kudu apik nya singa dek bogana kendaraan bogana baju dan lain sebagainya kudunya hokokot soranana diapik-apik orang bakal khorikun lil adat ku geus sakitu bae nuturkeun metode eta bae bakalna geus khorikun lil adat urang geus kabairna dijauhan sogoirna dijauhan warokna kurang ditimbulkan kuari kurang mulai yakin ayah ka Gusti Allah pasrah ka Gusti Allah taslim jasa ka Gusti Allah geus aya sorangan bakal timbul leban kabairna nu tadi geus ditauhan dijauhan sogoirna geus kemudian warokna kurang geus ditimbulkan kuari kurang urang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal nyai-nyayan soaran otomatis bakal aya ngeunaheun hampa make metode ngaranna make metode nah kuari geus eta mah urusanana kos kararitu nah kuari mulai mata jeung ceuli di ka Allahkeun ulah aya nanaon di jero hate kunu tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa kos belajar nulis hayang bagus orang nulis atuh henteu nuturkeun tulisan teu henteu make metode digentur mah ye nyeun alif cara nyeun alif kos kieu ye urang dipagahan nyeun alifna kieu ye nyekel kalamna kieu penana nyokotna kieu ye tet nyeun alif nya ba kieu ye dideuleukeun urang deuleu ye tah nyeun ba kos kieu set tak kos kieu terus ain ogen pak dideuleukeun teu menang teu deuleukeun kieu ye carana lamun nyeun ain kieu set tuh eureun ka dieu puterkeun ieu kabuter-muterkeun kalamna kudu dideuleukeun ku urang awas bisi salah puterkeun set puter ka dieu puter tet aya tipis kadal nyeun zal kieu ye tet tah sok eta bae heula teu meunang urang tulis nu lain nulis eta bae alif kudu akur menang ti guru cara nak kieu cara lamun urang teu daek akur bae bebeja ka guru kok alif kula mah teu akur bae bengkok nu teu bagus bengkok mah oh balikan deui kieu ye carana tek set nah nyeun alif sok oh heueuh ba kok teu akur jeung guru bakal diakurkeun bebeja urang ka guru lamun can akur mun geus akur sok laksanakeun kurang nyeun alif teu meunang wakan nulis nu sejen-sejen eta bae heulanan geus rada akur-akur bebeja ka guru coba hasilna alif ba ta na kabeh geus akur ye rada akur naik dibere ngan sakadar saeutik bismillah we bismillah engke bakalna mencakupkan kabeh bisa bismillah akur jeung bismillah guru bakal akur ieu keur carita nulis eta bae heulanan akurkeun cara narikna timimiti alif bakna terus datang ka beres geus bae urang setor ka guru sok urang nulis naon bae ge bakal katurutan ku maneh nulis sok dek nulisan kata kakarak hiji engke kakana kripi kana dewani dan lain sebagainya dibere ke ku guru akur urang jadi make metode cara henteu kudu nurutan hiji-hiji cara di sakola teu kudu mun make guru mah alif bakna bae engke jeung kripi ieu jeung dewani ieu terus kabeh hot teh ku guru dibere rumus tak jadi bisa sorangan kayak kaditu nah ieu ibadah ge sarua ku guru dibere rumus bae ieu kabairna ieu tinggalkeun sogoirna ieu biar cara warokna ieu kos kieu warokna tah engke maneh hudang ti peuting mandi hudang ti peuting kabeh mandi wudu carana kumaha deuk mandi teh ya urang perasaan mayit dibere ku nyana bukuna tah kumaha bakri bahwa urang teh mayit kemudian orang dipandian terus dibersihan orang teh mayit rarasaan teh mayit bae geus kudu boga perasaan bahwa orang teh keur dipandian mayit beres mayit wudu beres orang boga perasaan mayit bae terus beres terus orang teh make baju orang teh keur dibungkus mantak nu bagus mah nu putih abeh jadi mayit beneran ya. Terus perasaan mayit alah geus teu daya teu upaya ai mayit kumaha ai mayit mah didieukeun diuk dikedengkeun ngedeng digigirkeun gigir dinangkarakeun nangkarak nah ieu mayit ngaranna urang teh ti mimiti mandi wudu kudu boga perasaan mayit nah geus beres urang nangtung ieu teh mayit geus atuh aya anu ngarobah-robah sa Allah urang teh keur dirubah-robah ku Allah sok ku Allah dirobahkeun anak Allahu Akbar
satungtung urang boga perasaan urang encan jadi kudu leungit perasaan urang teh kudu perasaan teh ku Allah, ditakbirkeun ku Allah, disidakepkeun ku Allah, dirukukeun ku Allah, disujudkeun ku Allah. Atuh hese nu mantak hese ge jadi wali micin perasaan diri bahwa diri eueuh nu aya Allah. Jadi ku Allah bae geus tah. Sebab naon? Atuh cak saato ilah geus sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Geus dibeja, geus dibere-beja ku Syekh atau ilah di awalna dina hikam. Sawabikul himam. Himah urang, tujuan urang, kahayang urang, maksud urang anu menggebu lil teu beda jeung kuda sander. Sok gerak. La tahriku aswarul aqdar. Moal bisa ngebedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah, papasen Allah. Sok urang kahayang kawin jeung si eta, cak kudrat Allah ditakdirkan moal jadi pamajikan orang pasti moal baik. Sejuta kali kahayang kawin jeung eta eueuh qadar Allah ti dituna tetep bae mun itu teu paeh urang nu paeh atawa direbut batur kana teu jadi bae geus terjadi. Sadiakeun modal dek dagang urang ka ditu hibah urang hayang dagang sangeus dagang hayang kitu untung tapi dina qadarna bakal rugi bejejes. 1 juta kali modal ratusan puluhan miliaran juta eueuh qadar bakal untung mah rugi bae. Ji sawabikul himam la tahriku moal bisa tah eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mantak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa lamun masih keneh kos kieu keneh bae lah tah mah lalagan maca hikam mah kudu dibalikeun. Sugan teh mah dibalikeun macana dibalikeun perasaan. Lamun urang can tibalik perasaan, lain wali. Ragap we diri urang mah kieu, aya Allah, aya. Naon dalilna? Aya dadamelanana syariat keneh. Kudu kumaha tuh? Aya aing, ieu aing aya ieu ku ari ieu. Tina eueuh kana aya. Tah eta teh dalil ayana Allah. Ulah Allah aya dalilna aya aing. Atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang. Pan ai dalil mah tunjang. Ai tunjang mah tuh kudu teger. Ari ieu Allah nu maha sagala-gala didalilan ku urang. Tibalik tuh, geus mulai jijah heueuh oge nya. Ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita. Ieu mah keur carita, ieu mah keur dongeng. Sia mah sia bae heulanan. Ente bae heulanan mun ngaji tauhid da wujud artina aya. Nya aya Allah dada melana aya Allah aya dalilah aya dada melanana dada melan teh jadi dalil Allah sedengkeun cak ilmu mantek dalil teh hujah teh tunjang Allah teh maha sagala-galana ditunjang kudu eueuh teu kaharti cek saha ilah mainnya aing mah tunjangna lemah amat kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya tah di dalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngaijazahkeun ka batur heulanan. Jadi lamun can tibalik can bisa. Nah ieu urang ditungtun ku guru. Ieu kabairna tinggalkeun, ieu sogoirna tinggalkeun, warona tarik, pasrahna ka Gusti Allah. Lamun urang geus pasrah jasa, engke ge bakalna urang kos lalayangan. Kumaha layangan? Layangan dibetot turun. Sanggeus dibetot turun, naon garang-garangna digitukeun teh? Diulur. Tuh, ai osok masih ngadulang layangan penyaho. Dasar tukang ngadulang layangan kabeh beureuh. Ulur. Tarik kemat. Eureun kemat kakalerkeun. Nyet. Urang kos lang layangan dioper-oper kunu mentangna. Urang ge awak teh kos lang layangan bae dipentang ku Gusti Allah. Lempang sia, diuk sia, kicep sia, dengekeun ku sia, sok sia. Geus tah eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh ya aya dina tungtung curug Allah cek ngomong sompral nama. Tak endek datang kadinya mun geus datang kadinya wali ngaranna. Maka baca hikamna dibalikeun. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah. Atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun atuh qadar Allah. Jak kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae. Urang henteu aya cak qadar heueuh bae. Urang nuturkeun qadar yuk. Atuh eta nu bagus mah. Cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru.
nah ieu nu hese ge neangan guruna eueuh cenah meureun atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang kadang-kadang ngobrol jeung urang kok atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuh pun siana can siap encan siap kacangna geus aya jagongna geus aya dek dipelakeun ari encan digaru-garu acan mah endeu kumaha melakna kacangna geus aya parena geus aya sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deuk kumaha ditandurkeunana geus dideuleuh heula kesiapan tanahna ieu nak dipelakan pare woh lamun geus diwaluku geus digaru geus siap kakarak ditembongkeun ieu bibitna kieu cara melakna ieu deuk melak kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya tah dibalikeun ke bakal dibalik sorangan urang sababikul himam la takhriku aswarul aqdar jak kabeh ge ku qadar Allah atuh urang teh moal bisa nabrak kana qadar Allah kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang kajen kumaha ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah kawin mah kawin bae urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah-susah bae urang hayang susah cak qadar Allah sugih-sugih bae oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar eta lah nu dimaksud ku wali eta lah nu dimaksud ku hikam ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nungtun nah ieu lah metodena nah ieu kakarak secara global hungkul oh jaheuh nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae nikmat ngeunaheun moal aya ngarasula ka Gusti Allah ngeunaheun jasa tiis kana hate urang kuari hirup datang ka dieu naon kitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu tek geus beres tinggal urang kuari menuju ka hareup nu enggeus ka tukang teh dosa malulu berarti lantaran urang teh ieu ku sakieu ku salat 5 waktu jeung naon kitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana engke di mana urang diangkat dari pangkat solihin eta salat urang teh asa dosa eta urang salat urang eta asa dosa diangkat jadi wali di pangkat solihin teh urang asa dosa urang teh nobatan kerja di solihin ge ieu teh teu kaburu bae henteu kaburu teh lain teu kaburu teh anggeus-anggeus ditobatan bae urang teh eta kos kitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sawe nobatan urang di pangkat solihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah nah ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk fi jalbiha ka taharrukil awaid wa huduri hal ki zikri hadir jeung riungan zikir lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli-ahli beat ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sabulan sakali aya perkumpulan disebut halqah riungan zikir itu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gidegna make gideg heula make napas heula ke geus beres naek engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu budak gideg geus jadi nama jang geus perasaan urang teh aya di lautan ilmu Allah urang aya perasaan aya di lautan basar Allah urang teh aya di lautan sama Allah hasil tapak urang teh geus dikelekep dina ilmu Allah geus bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae di masjid asa jeung Allah di majlis asa jeung Allah di mushola asa jeung Allah atuh di kota asa jeung Allah di leuweung asa jeung Allah nu matak nya mah teu kahalangan ku rame teu kahalangan ku nanaon sanajan di nu rame Allah bae hate teh nu rame-rame teu kadeuleu ku nyana sanajan kadeuleu eta teh dianggap ku nyana hiji we Allah bae teu kakarak secara global dong holanan tah lit jadi wali teh kahorkil awaid wa huduri hal kizikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran guru bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqah
tina dunia, tina makhluk, tina nafsu, tina setan. Urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan. Urang kuari tita ulah resep kana dunia moal bisa kajen ku kumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat. Ketika urang geus berangkat, nah, ku ninggalkeun ieu, ninggalkeun ieu, resep dunia eueuh sorangan. Sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kalazatan zauk ngeunah horenganan zikir teh ngeunah horenganan salat teh geus pohoan bae kana dunia dibere ngeunaheun salat teh Allahu akbar hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon ka sisi ka gigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nang nyieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe naonan naon hartina gadis Lampung naonan nu aya mah ribut malulu naonan naon hartina baby band naon hartina pabrik dibandingkeun pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing sia jeung nu milik ku sia panu aing ai siana kuari jeung geus deukeut jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya nah ieulah sakadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan kuari mah urang keur syariat nyareat bae ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah ria sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae kos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru ngeunah mah ngeunah tadi coba ge nu tadina urang usolli sejak ulah salat fardu zuhur 4 rakaat capek teh salat kos kitu teh lain lalagan capek bae sok tinggalkeun geura Allahu akbar Allah nu maha agung bakal hampang Allahu akbar ih ngeunaheun salat ti peuting teh sababaraha rakaat ieu mah lain lalagaan kula mah wani sumpah lamun urang make Allahu akbar menang 4 menang genep dicape tapi orang lah Allah mah nyahoeun ieu urang nu mantak hudang ge dihudangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting ieu teh pan nyahona urang tahajud teh Gusti Allah atuh Allah teh nyahoeun men urang dijieun ge nyahoeun geus Allahu akbar hampang bakal ngeunaheun jasa ge salat ge lain lalagan sok buktikeun ge peuting tas tonton TV salat ieu mah buktikeun bae heulana ulah waka norekat heula ulah waka norekat ulah carita tasawuf carita salat bae heulan pinuh kayakinan Allahu akbar tek ceuli datang ka teu ngeunaheun bae kula mah wani sumpah Allahu akbar ngan eta teh kudu aya yakin atuh aing ieu hudang ti peuting dihudangkeun ge ku Gusti Allah haju ieu aing hudang ti peuting teh cak Gusti Allah tahajud atuh aing kunaon make jeung hese-hese Allah nu mere nyaho ka aing bahwa ieu teh tahajud haju ieu salat urang ku hese-hese teh geus Allah mah nyahoeun ieu Allahu akbar engke ge geus geudeun assalamualaikum Allahu akbar ih jahare ngeunaheun ieu nikmat ge datang ka jam 3:30 ka 3:30 istirahat reup hees urang jam 8 tahajud terus subuh henteu ngan ieu mah keur carita di dija baheula eta teh nurutan ahli tarekat eta lamun urang timbul yakin bakal ngeunaheun buktikeun ge urang ulah ngagugu bae syariat ulah atuh aya kitu bae cenah ngaleupaskeun syariat mun masih kene kos kitu urang aya di makom syariat bae atuh teu naon los teu salah ngan moal ngeunah-ngeunah jah husuk mah engke timbulna tina yakin lain tina ngamaknaan ayat lain tina ngamaknaan lain tina napakuran keur salat husuk mah pamere Allah tina yakin urang keur awalna ge geus yakin Allahu akbar cak Allah pinter sia salat ka aing berarti siang geus nganggap jitu jasa ka aing teh geus nganggap hebat aing mah aing nyahoeun sesuai jeung aturan Allah ja Allah mah maha uninga aji nya boga kayakinan dingeunahkeun ku Gusti Allah aya jelema bodoh salat ngeunaheun aya jelema geus pangkat kiai teu ngeunaheun nu matak sok ari mah ulah waka nyaritakeun jauh-jauh teh heulanan ulah waka nu tadi mah jauh teh mun kukula dicaritakeun dina tulisan Mama Bakri panjang jasa eungap jasa ieu mah eta bae geus salat yakinkeun nang Allah Allahu akbar di jero eta teh geus aya niat cek ahli tarekat komo cek ahli hakikat Allahu akbar Habib Toha baheula Habib Toha lamun salat Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum beres geus jago jasa
mantak aya tah pemuda salat cepat jasa kunaon saya cepat amat atuh aing salat leuletik tapi aing mah di jemping-jempingkeun we geus caknya nama trial meureun tapi kudu aya yakin lamun urang teh yakin tetep terjadi Allahu akbar yakin ulah yakinkeun mun cara tadi ge yakinkeun hudangna nang Allah petingna nang nyieun Allah urangna ge digerakkeun ku Allah nyaho tahajud ge ti Gusti Allah atuh urang make sejak-sejak segala cak Allah weh kos aing jauh bae jeung sia pan aing teh deukeut pugu gerak sia ge nang aing saeun amat sih heuh nya geus cek Imam Ghazali teh mah deuk dahar nyokot piring sejak kaula nyokot piring deuk dahar bego beureun tah mah deuk nginum sejak kaula nyokot gelas deuk nginum tolol beureun cek Imam Ghazali asal nyokot piring deuk dahar asal nyokot gelas deuk nginum berarti asal nyokot sisir we deuk apel atuh kayaon atuh kok gitu mah cek Imam Ghazali hese-hese teuing atuh jelema geus nangtung berarti salat mbak jeung sejak-sejak dicarakan orang ku Gusti Allah di makom torekat dicarekat di makom syariat mah henteu ngan engke makom syariat mah di akhiratna masih dipermasalahkeun lantaran aya keragu-raguan eta mah ditarik teh ku syariat ari ieu mah ku yakin geus Allahu akbar mantap jasa geus ngeunaheun ge coba ge ke urang rasakeun ti peuting kula mah sakitu bae ulah waka nyaritakeun torekat jeung hakikat nyaritakeun salat robah ku urang Allahu akbar bakal hayang deui salat engke mah engke ge ku pamajikan dieu teh ge heuh ulah salat bae ulah salat mah salat bae heulanan ya Allahu akbar pamajikan ge datang ka puyengeun urang salat bae Allahu akbar paling teu hudang-hudang barangna impoten tah mah cek pamajikan sugan teh ngeunaheun salat cek jana aduh ampun diurut tah mah kuduna nah keur carita nya jauh teuing urang carita kana khariqul adat tadi nyabit-nyabit hikam lamun urang nyaritakeun hikam bakal tibalik tan mantak balikeun maca hikam mah eta ti guru atuh da kumaha malikeunana kieu ye kumaha hese tuh urang nu ka ditu horeganan lain kitu tah mah bahasa guru balikeun kayakinan nu tadina Allah aya dalilna aya dada melana ku ari mah lain aya dada melana dalilna aya Allah ngan teu meunang waka kitu lamun urang can endek berangkat suluk ulah tetep bae mah mantak teu pati dijerokeun teh ge beusi urang pindah ulah urang mah makom syarat bae makom seke lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan je atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantak ulah meta sorangan ari dabsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina urus dunia pamakoma bihi gairuka anka la takum bihi linafsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain ai ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah ku urang diurus ai sia ikut campur urusan aing cek Allah bloon amat balikeun ku urang eta mah makom syariat lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang urusan dunia turun pangkat urang aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat kunaon dipake ka hayang jata mah urusan aing anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere bae yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing bisa araredan ieu lamun diteruskeun bisa araredan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan tah kunaon geus kumaha Allah bae mah teu badak diselang-selang ga ieu bahaya ngaji hikam mah bahaya ngaji ieu bahaya badak diselang-selang ieu mah asalnya ho bae heula engke lamun praktek mah kitu sorangan urang ge isuk-isuk sorangan urang lamun diuk bae neuleuh jelema hilir mudik ya Allah ya Rabbi salamet tamoal teh si jelema ngudag-gudag nu ka pabrik nu ka pasar pan geus diurus ku Allah kok make diudag-udag asana cilaka komo lamun teu make aturan syariat aya maling teh aya korupsi teh duh cilaka jasa eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gedean tapakur saatin afdalu woh bin sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak deh nu mah Habib Rojak mah tilok salatnya nama tapakur bae bari ngarokok nya nama siet beak rokok meuli deui nya nama ajeuna mah salat henteu tapakur henteu
di luar dugaan guys kadinya iwal tinu ngalaksanakeun nya engke kanyahoan si itu norekat sebenarnya si itu norekat teu kudu bebeja kanyahoan naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan seorang nyambung ke nanya di mana menang sanad datang kitu bae atuh kula tah bae ka Bandung begitu ka Bandung atuh pan santri loba jasa kunaon tuh dipanggil di mana kenging sanad jih nyahoeun ti mana teu nyahoeun terus dibawa ku nyana ka Bandung naik mobil kayak ditanya deui di mana encan buka rahasia di mana kenging sanad ujang sakali encan dua kali encan tilu kali nyana keukeung nah di mana oh abdi kenging ti abah emang saha abah oh kan kanyahoan kunyana padahal salat bareng jeung batur senaon bareng jeung batur sagala rupa bareng malah mah batur mah leuwih hararebat kula mah biasa-biasa bae kanyahoan jak kuari ge sanajan kuari kanyahoan nu boga sanad jeung nu henteu mah sarua jeung nu keur cicintaan jeung henteu atuh kanyahoan culak-cileuk bae neuleuan jam bae boga SMS ya lain deui ngaji rada kebelnya hujan deui aduh dibales deui ku nyana ka ditu SMS na hujan wallahu a'lam bissawab